Sabulan ini udah aman. MBG MBG makan bergizi Tepuk tangan atuh Kang Ece Putra. Sangguan dibuka ayah laukan dibuka ayah sayuran susu jeung buah-buahan kadahareuna budak sakola jadi kampung eta teu di kota kita kadapi SMA makan bergizi gratis MBG 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 makan bergizi gratis. Halo guys. Halo guys, segala dia. Dararamang Besti. Damang. Kumaha barudak? Well. Very good, very well. Teu boga udud ulah loba bawel. Kumaha barudak? Well. Well ah. Ari Cepot orang Islam, Orang Kuningan, sanes bumi agama. agama Islam. Orang Islam itu kalau bertemu diajarkan Nabi, afsyus salam, tebarkan salam. Assalamualaikum atuh. Yeah. Bukan halo guys, ai Akang. Anak gaul dong. Oh, anak gaul mah halo guys. So what gitu loh. Bilih aya ibu bapak nu teu ngartoseun. Naon? Itu halo guys, well, so what teh naon? So what itu entok beheungnya panjang. Eta mah soang Akang. Sawang eta mah. Soang mah biwir kudu dioperasi. Swing eta mah. Suing mah alat musik Sunda yang ditiup. Eta mah suling Akang. Suling mah budak di karungan, tuluy di peta tebusan disuling. Diculik, lebih jauh. Sulik manu baruleud dicolok. Cilok eta mah. Itu mah cilok Akang. Cilok manu hejo na juru mata. Cileuh. Kareuleuh. Iya, urang teh keur ngaos. Bagja. Dina ulah. tema pangaosan nami contoh akhlak Rasul. Mohon. Ai akhlak Rasul teh indah. Bertemu teh atuh assalamualaikum. Andina salam teh pot aya doa. Doa naon? Doa kasalamatan, doa rahmat, doa barokah. Kumaca salam nu hadir sing salamet menang rahmat tur barokah. Sok salam Amin. dulu dong, salam dulu. Siapa tuh? Halo guys, halo guys. Salam. Yang naon eta MBG MBG. MBG mah nyata apa bosan? Nya eta MBG do ke sekolah. Lain ya mah beda deui. Naon? MBG Mas Bahlil ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah lil. Tambah ganteng Alza My Little Bolu Ketan. Semuanya MBG Mas Bowo Gemoy. Buah apa yang paling manis? Buah lil. Tambah ganteng aja My Little Bolu Ketan. Well, Ongkong eta jeung punten Akang. dan Jeung eta Mas Bowo Gemoy, Mas Bowo Gemoy. pan gemoy. Nya tong dibejakeun ku Mamun Prabowo na nyarekaan ka Akang. Bapak Presiden mah jeung abdi mah tos dulur ternyata abdi teh. Saha teh? Bapak Presiden jeung abdi dulur ternyata. Prabowo. Bapak Prabowo Dulur ti mana ai Akang? aslina Pak Ustad kamari we reuwas abdi barang panggih jeung Bapak Prabowo Di mana? di Istana Negara. Di Jakarta? Di Jakarta panggih jeung abdi. Terus Jol naros satu ka abdi teh. Ku abdi disampeurkeun. Cek Bapak Prabowo teh, "Maaf, saudara siapa ya?" Tuh, dianggapna ke saudara. Lain eta hartina Akang. ieu jelema teu ngarti ya Jang. Oh kanyaho si eta mah. Bapak Prabowo bilang, "Maaf, saudara siapa?" Bukan berarti di sini saudara dulur.
Tapi maksudnya saudara siapakah akang teh berarti anda siapa? Mang anda mah temilu. Lain mang anda. Keur ngarit. Maksudnya akang saha? Da abdi mah dianggap keluarga ku Bapak Prabowo mah. Dianggap keluarga. Suhun. Geuning bisa. Apaan barang geus kitu teh langsung nyarios ka abdi teh kieu. Keluarga. Si abdi teh muhun. Nah, iya salah ya. Salah naon. Bapak Prabowo bilang keluarga, bukan ngaku keluarga. Tapi Keluarga, eta teh keur ngusir keluar enggak? Titah balik akang teh. Ini. oh ngusir palingan rada molotot. Wah, Mun ke orang Kuningan ya. Oh. Itu di Cibingbin ya Bu nya. si Bingbin itu Di Desa Sukamaju, suka maju. di Dukuh Awi, Bot. Mohon. Mudah-mudahan we sing jadi keluarga ti mimiti ayeuna sing nepi ka surga bebarengan. Nanti aya pertanyaan, kira-kira ari wajah siga cepot ka surga apa ka neraka? Neraka wel eta mah. Neraka we ada wel-welan teh tadi. Eta wel-wel. Naon bosan. Aya Kang hayang asup ka surga, hayang asup ka neraka. Hayang asup PNS abdi meni hese. Bukan pekerjaan. Neraka gawe. Nanti di akhirat itu kan ada surga dan neraka. Mohon. Hayang asup ka surga, hayang asup neraka. Ai hayang mah asup ka surga. Ngan abdi aya patarosan kunaon bet aya neraka. Kunaon bet aya neraka, ku sabab aya jelema dosa. Wah, atuh. sanes atuh. Kunaon bet aya neraka, aya jelema kufur. Bukan. Kunaon coba? Kunaon bet aya neraka ku sabab aya rai. Rai raka naraka narayi. Sama dilanjut. Lain rai raka dilanceuk gimana? Hah? Neraka teh nar seuneu Kang. Or. Neh Mang Cepot, urang sadayana hoyong lebet ka surga hoyong. Mangga. Hoyong. Nah, mudah-mudahan ieu teh jalan pi surgaeun ya ku ayeuna urang cinta ka Nabi sing jadi jalan pi surgaeun ke urang sadayana. Ngan Pot Mohon. aya hiji kisah ya. Sim kuring bade nuturkeun hiji kisah. Jadi ieu teh caritana teh baheula di zaman Nabi. Wey. Aya orang Arab. Uy. Saka mana wae. Naon? Lepat atuh seueur barudak. Lepat naon? Eta nembe Pak Ustad nyarios lepat. Lepat nu mana? Eta sok bieu kumaha bi teh? Nya pan urang hoyong ka surga hoyong. Nya. Jalan pi surgaeun seueur. Seueur. Di antawisna sim kuring bade nuturkeun hiji kisah. Baheula di Eta. Naon Kang? Eta lepat. Mira reuwas. nu manah nu salahna ngadalil ge acan Ustad teh. Eta salah bieu nyarios. Nu mana? Bieu Pak Ustad nyebutkeun baheula. Salah atuh kuduna ge alif heula kakarak ba. Alif ba ta sa. Ya iya. Maksudna baheula teh. Baheula alif. Heuh. Lain kieu. Bukan ba huruf hijaiyah. Naon atuh? Maksudna baheula teh dulu Pot. Oh, dulu mah beda deui atuh. Naon? Lain dulu, lain sekarang, bisulna hulu, bucatna tarang. Kumaha Cepot lah. Di zaman Nabi baru Oh, deres. aya orang Arab Baduy. Oh. Orang Arab Baduy teh orang Arab pinggiran Pak. Sumping ka Nabi naroskeun. Ya Rasul, mata sa'ah. Ya Rasul, iraha datangna kiamat. Ya orang Arab Baduy pot naros ka Rasul, iraha datangna Kiamat. kiamat. Kira-kira barudak aya teu nu apal iraha datangna kiamat? Teu aya. Aya. Saha? Abdi. Doraka akang. Wah, mau kejeng doraka. Teu aya nu apal kiamat iraha datang, teu aya nu apal. Aya. Saha? Abdi. Ah, ngaleuwih Rasul eta mah. Rasul kita ngajawab, Abdi mah apal datangna kiamat iraha. iraha kiamat datang. 80 tahun deui. Gara-gara Allah, saya dapat betul. Benar Kang, Aslina Bosat. kiamat datang 80 tahun deui. 80 tahun deui. Geuning? Eta pan si amat ayeuna leutik keneh. 80 tahun deui jadi aki-aki tak pasti. Engke lamun datang ka dieu, itu kiamat datang. Kiamat datang. Woi. Barudak, kiamat datang ke belah wetan. rawetan aya. Lain kiamat. Lain si amat jadi aki-aki. Naon ieu? Tapi kiamat itu the last day of the world. Oh, tukang elas ini ya. Last
Lain Lain tukang tukang las, las. las teh. The last day of the world itu adalah hari di mana seluruh alam semesta hancur, pot. Kabeh hancur, kabeh mararaot. pot. Gusti. Di poe kiamat maraot kabeh. Ai sekolah libur teh nya. Apaan guru ge maot Ayo, aya Mak. akang. Ayo, nya euy. Nah, ai dewek kunaon ya. Yang nanya kiamat sekolah libur henteu. Aduh. Semuanya akan mati. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya Allah yang kekal. Ya. Tak eta orang Arab Baduy teh naros ya Rasul cenah aya kiamat, iraha kiamat teh datangna. Ku Rasul teu dijawab, pot. Ngan Rasul malik nanya, mun pi bahasan urang Kang, ma'ada talaha anjeun nanya kiamat emang geus boga bekal naon? Nanya kiamat emang geus boga bekal naon? Kira-kira Bu, lamun urang nu ditaros ku Rasul, Bapak Ibu kiamat teh bakal datang, ngantong nanya iraha. Tanya ka diri urang, geus boga bekal naon jang nyang hareupan poe kiamat. Tos gaduh bekal acan kira-kira. Ya mudah-mudahan ieu ngaos teh jadi bekal. Salat najan loba kurangna sim kuring yakin dina sadi dinten pot urang ibadah seueur keneh lalawarana kalabat sim kuring. Salatna mah salat, kadang-kadang Allahu Akbar tepan brai segala katingali. Caeta. Ibu-ibu meme salat leungit duit keur salat kapanggih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah tadi teh duit luhureun TV teh. Alhamdulillahirabbil alamin di bawah kitu ku salaki teh. Allahu Akbar ku budak kitu make meuli cilok. Cilor. Eta salila salat yang nganaon Bu teh? Duit. Duit kapanggihna pas tahiyat akhir. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Oh pan diinjom ku Bang Solihin eta. Aya nu malawang keneh kitu aya. Aya. Sim kuring ge malawang keneh. Ngan ieu urang berusaha, mudah-mudahan beuki ka dieu salat urang beuki khusyuk. Lamun urang rek nyang hareupeun, oh tenang Ustad, ibu mah keur poe kiamat teh geus boga bekal salat. Mudah-mudahan we salat urang sing ditarima ku Allah. Oh tenang ibu mah jeung bapak geus boga bekal sedekah jariah. Kadang-kadang sedekah sim kuring dipilihan keneh pan. Ibu we lamun aya kenceleng amal liwat. Dina dompet aya 100.000, 50.000 jeung 2.000 mana nu keluar? Kompak. Bener. Nu 2.000 teh aya 2 teh. Aya nu lepet, aya nu lempeng, mana nu keluar? Yang dipilihan deui eta. Tapi teu nanaon nu penting mah ikhlas. Cepot suka sedekah enggak nih? Abdi. Ah. Wah, trauma bos ada abdi mah duh. Monya aya sedekah trauma aya akang. Lain kuna naon kamari keur jumahan abdi mah trauma teh bosan. Trauma kumaha? Keur sedekah abdi teh pan kieu abdi teh keur jumahan teh. Nunutan gitu saeutik-saeutik. Aya kenceleng amang ngaliwat. Pura-pura peureum. Lain pura-pura peureum. Rewas abdi teh nyokot duit abdi teh pan kana saku. Dina saku aya 100.000, 50.000, aya 2.000. Mana nu keluar? 2.000 dong. Aku nya urang ieu. 2.000 abuskeun ka dinya brus kana Kana kotak kenceleng. amal, kana kenceleng. Lumayan. Ari pas kitu aya nu totoel. Budak ngora ti tukang. Ngasongkeun duit 100.000. Cokot ku abdi teh asupkeun kana kotak amal. Ah, lus eleh ku budak ngora aya akang. Heeh, ditaros ku abdi teh jang cing teh gede-gede teuing sedekah teh 100.000. Mang ge 2.000. Eta si Ujang ngajawab. Naon? Kang Cepot, eta mah lain duit abdi, eta mah duit Kang Cepot lakrak ieu cenah. Har. Hanas diasupkeun. Nu 100 teh lain nu akang. Lain bosan. Lain nu budak ngora. Lain nu budak ngora nu abdi. Diasupkeun. Anu bieu barang di 2.000 diasupkeun kana kotak amal. Atuh jadi lapor 102.000. Ah, henteu lapor bosan. Geuning. Ngadaguan DKM we bubar Jumatan abdi teh bosan. Ngadoan DKM rek naon ngadoan DKM? Ngaeta ngebongkar kotak amal. Oh, tungtung nama bagi 2 jeung DKM aing ah. Ayo sodako dibagi 2. 50 ewang nya. 50 ewang jeung meuli gas. Manjepot. Lan. Sedekah teraskeun, salat teraskeun, puasa teraskeun, ibadah mahdhah sanesna teraskeun. Harapanna mudah-mudahan ibadah sing ditampi ku Allah. Guys, amin. Ngan begitu eta orang Arab Baduy ieu hande caritana. Orang Arab Baduy naros iraha datangna kiamat. Rasul ditaros iraha datang kiamat teu ngajawab waktuna ngan balik nanya, anjeun geus boga bakal naon? Ternyata orang Arab Baduy Pak ngawalerna kieu. Ya Rasul, keur nyang hareupan poe kiamat, uhibbullaha wa rasulah
dina diri kaula teh aya rasa cinta, cinta ka Allah sareng cinta ka Rasulullah. Sakali deui dina diri kaula jeung orang Arab Baduy aya rasa cinta, cinta ka Allah sareng cinta ka salira Rasulullah. Kumaha jawaban Rasul? Anta ma'a man ahbabta. Anjeun di poe kiamat bakal bergabung ngahiji rerejengan jeung nu dipika cinta ku anjeun. Hartina lamun dina diri aya rasa cinta ka Rasul, maka moal tebih engke di poe kiamat teh bakal caket ngagabung sareng barisan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik sasarengan yo salawat lah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Cepot nurutan salawat lain ngahulong we. Ye, abdi mah pendengar setia bos saya. Ai pelebah kieu mah lain pendengar setia kudu babarengan. Oh, barengan. Bisa enggak sholawatan? Abdi mah sholawat naon-naon ge aduh. Jangan ditanya. Sholawat naon-naon jangan ditanya. Oh, abdi mah sadayana tiasa abdi mah. Sadaya sholawat tiasa. Sadayana sholawat tiasa abdi mah. Sok atuh bagian saya buat ayeuna. Sok. Ajak jamaah sholawat syifa. Mudah-mudahan ku sholawat syifa sing sarehat lahir batina. Oh, sholawat syifa. Sholawatan bide. Syifa. Salawat Sipa. Sifanya. Sipa. Siap. Enak eta di salawat Sipa. Sholawat Sipa guys ya. Iya, ayo. Semuanya bareng ya, bareng semuanya ya. Siap, ini udah siap kita ini. Udah siap semuanya ya. Ini kita siap Ya. ini. Oke, sholawat Sipa ya. Itu. Sipa, sholawat. Hayo hayakan. Semuanya bisa kan? Bisa. Ya, siap ya, yuk. Selamat semuanya ya. Sholawat Sipa ya, siap ya. Akang, ayo ku Akang. Sholawat Sipa. Luak lieur gini. Lieur jang. Lejolang cileung, Sholawat. Sok. Hayo. Uradan. Poho deui. Ongko tadi kabeh sholawat apa? Kabeh apal iwati sholawat Sifa nu poho. Lagi kenapa guys menang? Oh, syifa mah poho deui. Ngan hiji nu poho mah wajar. Aku teh manusia bukan nabi, boy. Tilap deui cenah syifa mah, Bu. Poho deui. Sok nu sanes insyaallah. Tapi nu sanes apa? Oh, apal atuh nu sanes. Ya. Gentos, ajak Naon? jamaah urang maca sholawat nariyah wa tuqdo bihil hawaij. Mudah-mudahan hajat-hajat urang sing dikabul ku Allah. Amin. Nariyah nu Oh, biasa. siap. Atawa kamilah teh dari sebatang. Siap. Biasa rutinan. Iya. Ya bedak ya. Siap. Nu malam Jumat biasa nih ya. Sholawat nariyah dulu ya. Malam Jumaah gening biasa. What? Malam Jumat ya nariyah ya. Geraku Sholawat nariyah. Ayo. Sok. Hayo atuh hayo. MBG we diheulakeun tadi Nariyah teu apal deh. Sholawat nariyah. Sok. Dua nu poho. Kacau. Berarti teu apal, ieu teu apal we ngaku gitu. Tara hadir sih. Aing ngaji di luar wae teh kieu. Allahumma Sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi. Geuning apal eta? Eta mah apa? Kapan eta teh sholawat nariyah? Eta teh nariyah. Nariyah mah poho. Oh, teu apal ngaran ieu mah jang Poho nariyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati semuanya abadani wa sifaiha wa nuril abasari wa diyai asalana yo wa ala alihi wa sahbihi
Karim Allah. Eta geuning apal. Eta mah apal atuh. Apal eta mah. Apaan eta teh sholawat syifa, pot. Shalawat syifa mah poho. Tuh nya bener ieu mah Jang. Ya, Teu apal ngaran, tabal judul. Nah nih bosnya. teu apal judul. Ai tita neruskeun mah apal geuningan bieu. Naon? Dari abdi mah pausat kieu nya. Ari shalawatan teh diapalkeun tina lagam abdi mah. Oh lain tina ngaran. Sanes ya tina ngaran. Lamun tita neruskeun mah apal teh. Bisa lo abdi mah. Tina lagam. Tina lagam. Contohna pan aya lagam ieu geuningan. Sunda lagamna teh. Eusina shalawat tapi Usina sholawat. shalawat eusina mah. Tapi lagamna Sunda. Lagamna Sunda. Nu mana? Salatullah salamullah ya Allah ala toha rasulillah ya Allah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Eta teh sholawat badar. Eta shalawat badar Di Sunda teh gitu. di Sunda eta mah lagamna. Lagu Sundana nu mana? Nini make cut bray ka jalan dicarekan ku si Aki. Tuh apalun eta? Nu di tukang ngajawab apa? Eta mah lagam kolot baheula, Pot. Heeh baheula. Nini make cut bray kolot baheula jadi budak pan gitu laguna teh. Baheula mah nini make cut bray. Beda jeung kolot ayeuna nini teh make lezing. Oh nini ayeuna mah make rejing. Make lejing kan ayeuna budak ngora make lejing da alus ngetat. Nini make lejing logor. Ning logor. Kadang geus kemot meureun. Jiga dorok-dok atah kacayan. Eta ti Sunda teh Jang. Suna sama Suna So, kada. sina sholawat badar. Dina sholawat badar. Bagus, Pot. Aya deui sholawat teh lagamna teh lagam India. Oh jauh ti India ya. India ieu Nu mah. mana ya? Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi asyani wa daraji atfataya jiratal alami. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ale. Ya Rasulullah, salamun alaik. Shallu alaik. Di India gitu. Di India teh Lagu Indiana nu mana? bolu cenia bau mentega. Ya lagu India. Bolu cenani bau tarasi. Nah. Oh ya bolu cenani bau tarasi. Bukan bolu cenia. Naon atuh? Bolu cenia bau mentega. Tira bolu cenani bau tarasi. Teu mimiti cenani gagaro wae teh kunaon atuh? Salah asup juga nama. Boleh judian, boleh kan kena. Aca. Boleh judian, boleh kan kena. No, eta. Jeki. Hai me ho gaya tera sajina. Aca. तेरे बिन जीने लिख डमर गया Leca. Wow. boleh judian boleh kan kina Doman ini gejos. gaya tera sajina तेरे बिन जीने लिख डमर गया Leca. rupa-rupa teh ampun teh Ke bapak malah pisah. wah ngagu berakahanna bayakan Ngebog sih gue kahanap. Lakcik. lain ayakan mau di mijah-mijah teuing atuh ah Bunga bausa aya Pak Kades mun Pak Kubu. Bahaya kan. Pak Kades saya tadi Aya namanya sambutan sugan Oh, iya, Canwi. berdianya, alhamdulillah. Canwi saja. oh iya masih kan yang muda Pak Kades Aduh alhamdulillah masih muda, masih ganteng, Anom. masih anom, masih wah cermat kayaknya atuh ieu mah nya. Heeh, kuduna mah surti cepot nyanyi itu we akad kieu teh. Mohon, surti naon henteu. Kuduna mah kudu nyung pak gebros gitu.
Pak Kades biasanya tahu. Wur. Ada ngorak keneh macan pengalaman berenya. Kudu dibejaan berenya. Pak Kades upami cepot nyanyi teh, kudu toh bang. Kedewak duit. Bros kacepot gitu. Ngorak keneh can pengalaman. Diawurkeun mangga eta mah rek gelebekan. Oh, yang disawer. Oh, tah, itu bisa aduh. Ulah akan. Da ulah. Lamun cepot hayang disawer ku Pak Kades, komo Ya. ku Pak RW. Tah, Pak RW oke ongko. Poho, were, buru. Bisa kaingatan. Lamun cepot hayang disawer, Ustad isin. Oh, Pak Ustad isin. Isin. Iya, da abdi mah butuh. Aduh, apunten Pak Kades, Pak RW. Apunten Pak Kades, saya ngalna tuh. Ini ceramah heula ceramah. Nya ceramah lah Pak RW nya sok bari ceramah. Pak Kades kokodok. Pak Kades kokodok. Boleh curi. Wah. Boleh kan kina. Doman ini gejos. Pak Kades. Atur nuhun. Salim heula Pak Kades. Masih muda ganteng Pak Kades. Tepuk tangan kangge Pak Kades kita, Pak Kuwu. Duh, alhamdulillah. Bapak Kades suka maju itu nya. Suka maju atuh. Aduh, alhamdulillah. Yang terus maju terus pantang mundur. Yang dipimpin oleh Pak Kades kita yang ganteng, pinter, amanah, terpercaya, memajukan suka maju semaju-majunya. Tepuk tangan. Tadi ge aya pengumuman kayak masyarakat. Ya. Pan kedap DT urang teh Agustusan Pak Kadesnya. Mohon sok Siap, beakeun siap. duit di ayeuna cenah. Lain. Iya acara teh kan menyambut mulut sekaligus oge urang teh syukuran kemerdekaan. Kemerdekaan. Pan negara urang teh merdeka bulan naon? Nya bulan Agustus. Agustus ayeuna pan. Mohon tanggalna abdi apa laguna? Nu mana? 16 Agustus tahun 45. Teh apa leuh teh sekolah. Salah itu nyanyi. Bukan 16 dong. Naon? 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. 17 lain 16. Genep belas ge bener. Oh, salah. Can beres. Kurang sapoe akan. Can beres laguna. Can beres naon? Genep belas Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan kita. Sarua 17 pan isukna teh. Isu kena. Isukna. Mong eleh deh bijaan teh. 17 Agustus 45 negara kita merdeka. Kedap Oh. deui panginten urang teh nya bade syukuran kemerdekaan. Beres. Tah mudah-mudahan negara urang teh atuh sing jadi negara anu baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin. Tanahna subur, rakyatna makmur. Pan orang selalu mengatakan nih tanah kita tanah surga, betul Pak? Betul. Ya. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Apa tuh laguna? Bukan lautan, hanya kolam susu. Susu lumputan dina kelek ibu. Harga susu menonjol dan melangit. Harga kacang ini makin terjepit. Nah, kawan. Oh, harga susu menonjol melangit. Mohon Harga kacang kajepit. harga kolor merosot. Harga pisang turun naik. Ini teh. Bukan ke situ lagunya, Pak. Pertamak banger naik. Orang bilang Hey. tanah kita tanah surga. Tek. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tanahna subur, saking subur tanah urang pot dicecepkeun tongkat jadi tanaman tangkal naon? Tangkal sampe cecepkeun pot di urang tongkat jadi tanaman tah hebat pan. Nah, abdi mah bosan. Tongkat tadi dicecepkeun kalah jadi budak. Aslina. Eta mah beda di tongkat pramuka. Oh, palingan unggal subuh kadenge Naon? tepuk pramuka prok. Ini orang bilang tanah kita tanah surga. Mohon. Tongkat dicecepkeun jadi tanaman, maka bersyukur orang cicing di Indonesia. Ibu upami kantos ka luar negeri. Ka mana cenah? Ka luar negeri, ka Eropa. Abdi kantos Ka mana? ka Garut.
Eta mah Jawa Barat. Oh Jawa Barat atuh. kene, oh bener. Kantos pami ka Inggris, ka Eropa, ka daerah Amerika, lamun tiris teh minus derajat. Bu. Urang kamari we usum tiris Pak, 15 derajat teh geus tirisna luar biasa. Di batu mah pan nembe ka beku, pot. Jadi Kebayang, cuacana ekstrim. Di Kebayang. urang lamun panas, pot. Nya. Panas, Ya, panas. teu pati sabaraha. Nya. Tapi di Mekah, di Arab panas teh pan. Waduh, pot. Luar biasa. Bener. Barulah tabibir teh pot. Gitu Ustaz. Saking panas. Pai Akang katos teh ka Mekah. ka Mekah. Abdi mah reuwas mah di Mekah teh pan aya lip. Heeh. Aya urang bule eta asup lip. Hah? Kan ari abdi mah lip teh eta bosan. Naon? Apan aya tulisan open. Sing teh Kang ulah kalinya sing teh open panas sing teu ngartieun manehna teh. Urang bule teh you crazy. Henteu sing teh. Aslina ieu panas open sing teh. Asup eta urang bule. Terus? Pan bodas urang bule mah. Heeh. Manehna teh kaluhur mulutnya. Ai pas itu meureun di jero teh aya orang negro. Pan hideung. Heeh. Hari pas muka keluar, tuh nya sing Kang, bieu tadi akang bodas, ayeuna jadi hideung tutung sing teh open mah. Diarah bari lapar kalapan. Beda deui eta mah. Beda deui, Beda noh. jelema aya akang. Pot. Lan Orang sakedap deui Agustusan ya, tadi aya himbauan ti Pak Kades bade di kecamatan Pak Kades bener nya. di kecamatan Syukur kemerdekaan, urang teh boga tanah anu subur, Betul. rakyatna makmur, maka ku bersyukur mudah-mudahan tanah urang sing langkung barokah. Tanahna subur, rakyatna makmur. Alhamdulillah. teu acan bosan dah. Acan naon? Memang negara urang teh negara subur, ngan dina palebah makmur mah teu acan bosan. Teu acan kumaha ya kan? Banyak disebut negara-negara anu subur makmur geuningan masih kene aya geuningan rakyatna anu dahar sore henteu isuk. Masih kene aya rakyatna anu di bawah garis kemiskinan, masih kene aya rakyatna anu pengangguran. Anu dijanji ke 8 juta pekerjaan tapi masih kene loba anu pengangguran. Nu kitu disebut makmur? No way. Matak cek abdi mah Pak Ustad ayeuna teh loba nu nabeuh-nabeuh, nu ngampar-ngampar, nu seubeuh-seubeuh, nu lapar-lapar. Sagantang 10 liter numpak sado Haji Siro, nu senang teh ukur nu pinter, nu bodoh mah tetep reyon. Akang ari rek demo lain di dieu tempatna. Kamari ka Jakarta jeung mahasiswa ka ditu. Oh nomor dahar gitu tuh. Di dia mah aya cau-cau wae mah tuh. Mata ku abdi diganti laguna. Diganti kumaha? Lain kolam susu, Tapi kolam susah. Curhat susah mah curhat. kumaha aya kan? Nah, kumaha? Kolam Bukan lautan hanya kolam susah. Indonesia selalu banyak masalah. Dari kasus KKN sampai narkoba, dari Maluku sampai Malu semua. Orang bilang tanah kita tanah surga, Tanah surga. kok korupsi dan kolusi membudaya. Orang bilang tanah kita reformasi, masih banyak tikus-tikus berdasi. Alah Akang itu dikeprokan itu Kang. Alah, Eta dikeprokan. Akang Reuwas euy. ngomong bukan lautan hanya itu sahabat kali Pat ieu Pat. Bukan lautan hanya kolam susah. Indonesia selalu banyak masalah. Aduh. Dari kasus Saha ieu teh? KKN sampai Pak RW. narkoba. Pak RW, Pak RW. Aduh, alhamdulillah hatur nuhun Pak RW. Salim dong, salim Pak dong. RW salim heula tuh meni jot. Ayo, RW makasih. teh sangki Pak RW nya. Umur-umuran aya duit bodas. Lain duit nah eta. Pakai amplop. Make Pak RW padahal mata kedah make amplop. Nah, Meh katingali gede leutikna. Pak RW nuhun. Nuhun, Pak RW sabaraha teh? RW opat. Pak RW 4. Urang doakeun Pak RW 4 sing naik pangkat. Amin. Tina RW 4 jadi RW 5. Eta mah pindah imah aya. Tina imahnya. Pak Alah. RW makasih. Nuhun, kantun Pak RT-nya acennya. Cepot. Lan. Tuh Pak RT ka dieu. Orang bilang tanah kita tanah. Nuhun Pak Pak RT. RT sabaraha ieu? RT sabaraha ieu? RT 50.000 manya. Oh duit 50.000 cenah. RT sabaraha eta, Pak? RT 3, RT 4 aya. Aya. RT 5.
RT hiji. Oh iya tingali. Ngabagikeun Indomie heula. Nah, Indomie teh kala. Oh si nanu kitu. Oh snack kurunya. Gede loba isina. Ya luar biasa. RT 4 mah jam 11. Kaburu beberes. Iya saha nu kapayun RT barahayu. RT Pak RT hiji hatur nuhun mah. Pak RT hiji RT 2 aya. Cepot ulah. RT 3. Iya saha. Bapak Agus. Pak Kadus. Bapak Kadus Agus. Pak Kadus hatur nuhun mah. Aduh Pak Kadus. Iya Pak Kadus saha namina? Pak Kadus Oca. Ih paingan atuh. Naon? Eta Pak Kadus Oca. Penyanyi. Rosa. Oh Rosa itu mah. Pak Kadus Oca terima kasih mudah-mudahan berkah selalu. Amin. Kadus seberiji itu teh. Kadus 1. Kadus 2 aya. Kadus 3 aya. Oh atuh araya bausna tinggal. Ieu teh karompak pisan masyarakat. Kadus 3 aya tuh. Doakeunlah tuh pot ah. Naon? Doakeun tos ka Parayu nembe. Urang doakeun. Aya doana Pak Ustaz. Kumaha doa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Syukurillah. Wa ni'matillah. Alhamdulillah. Biiznillah. Alhamdulillah. Bi kudratillah. Alhamdulillah. Tambahilah. Sabaraha welah. Lah. Buru-buru atuh lah. Kadus 3 lah. RT 2 lah. Ah iya. Sabenerna mah Pak RW jeung Pak RT mah ulah pot. Nah, Aya cepet apal teu artina RW naon? riweuh wae. Aya RT Riweuh terus. palingan abekeun berkah teh. Subuh cenah datangna ge. Da bingung Pak RT 4 teh. Ngodok kana naon make sarung. Teu mawa dompet meureun. Matak ngadaguan subuh. Ya, teruskeun pot ah, lanjut Ya dulu. siap. Pak RW, Pak RT, Pak Kadus, Pak Lurah urang teraskeun lapanginten hatur nuhun ka sadayana. Bu, boleh lanjut? Urang wihan deui tadi. Jadi dasar urang cinta ka Nabi ngayakeun mauludan teh buahna luar biasa. Teu tanggung-tanggung surga buahna. Cicing akang ulah ngaganggu. Naon aya Kang? Iya. Naon? Duit eueuh. Duit naon? Nama ti Pak Kades, si Pak Kadus, RT, Kapan ieu? RW gitu. Pan ieu? Oh, di situ. Oh, kamu ketahuan bawa saweran dari diriku, abus kana saku. Cepot tadi pasihan ku Pak Kades, ku Pak RW, ku Pak RT, ku Pak Kadus. Anu disimpen di dia kalah manggil RT nu sanesna geura. Nu aya teh diampihan kumaha mun hibar ka ditu? Ah, maka jeung hibar dawah jang-jangannya, Cuk. Ustad makarunya diamankeun. Pugu teu aman belah dinya dah. Teraskeun heula. Teraskeun heula duitna ka dieu. Ieu teh ceramah teh penting. Pak. Penting kene duit. Astagfirullahaladzim. Walila ilham lah. Cepot dengan Ustadz teh kan satu grup. Satim. Namanya satu grup satu tim, ini uang bersama. Betul. Dicepot di Ustadz sami keneh uih mah dibagikeun. Ah. Kamari oge tos pali di mah poho. Aduh, kamari mah hilap. Heuh, poho. Hilap sakali mah wajar imah pohona mineng. Kewajang pastikan baik. Pasikeun Pak Ustad. Tapi sebelum dikasih ke cepot nih Pak RT, Ustadz mau sulap dulu. Adik-adik boleh sulap ya? Nih uang kelihatan ada? Dimasukin ke saku Ustadz, pot berubah jadi apa? Ah, jadi lapur euy. Tetah nuhun itu ah. Hatur nuhun ka sadayana mudah-mudahan berkah selalu, mudah-mudahan panjang umur. Jadi buah dari cinta ini Lah. adalah surganya Allah. Naon deui bae atuh? Banyak sakieu beta loba. Oh nyelap. Oh. Beda saku Ustad mah jero. Jero, bener. Yang wadah berkat meureun. Yang wadah peuyeum. Waduh. Duh, Nuhun. Eta kena ngajenol. Atos Nah sakurang. ngan sakitu. Oh paingan kurang. Naon? RT 4 mapan acan.
Ai dihitung ngos gresok. Engke jam 11-nya. Aduh setengah jam deui nya. Selangan heula atuh ku kadus 3. Lanjut dulu pot. Sia Oh tadi kadus 3 tadi. Tadi kadus 3 nu acan berarti kadus hiji 2 tapi aya jalmina. Oh aya paingan hiji 2 acan ka dieu. Naon? Pak kadus? Pak kadus. Iya, saha. Aya ka dieu. Bapak kadus. Anu tadi ngobrol, Bandung. Akang. Allahu Akbar. Aduh Pak Kadus. Ampan osok ka Bandung wae. Ya. Oh panitia. Ieu mah DKM sanes kadus. Oh, Tuh. panitia. Panitia ieu mah Pak DKM ka ciri da Batu Alina sae. Sakedap deui gede wariskeun. Nuhun panitia eta Pak DKM. Alhamdulillah. Ketua eta ketua panitianya. Mohon anu ngajejeran di acara. Pada KM deket ke masjid itu teh. Ya. Makasih. Makasih. Makasih Bapak sareng Ibu dimuliakan ku Allah. Ya. Araya keneh teh aya Aya. Pak Kaur. Pak Oh Uli. Pak Ulis. Pak aya. Ulis aya. Nah, tenang. Benar. Pak Ulis. Oh aya Pak Ulis. Tadi ya Pak Ulis lain ke belah wetan. Kita lanjut dulu Pak. Siap lanjut lah Pak Ulisnya. Cakep lah. Ya. Boleh lanjut dulu nggak? Teraskan. Coba kalau Ustadz bilang halo, jawabnya hai. Kalau jawabannya benar, kita lanjut. Halo. Kalau Ustadz bilang hai, jawabnya halo. Hai. Halo, halo, hai. Berarti hai, hai, halo. Balikan ya. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Hai, hai, halo, halo, hai, hai, halo, halo, hai. Halo, halo Bandung, ibu kota perih beteng. Periangan. Periangan masih namanya. Bapak sareng ibu nu dimuliakan ku Allah. Nabi urang nu nuju diperingati kelahiran nana teh. Nu jadi dasar cintana urang ugi enak kempel nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pot. Lah, Di dunia ini tidak ada satu manusia pun yang seluruh ucapannya tercatat rapih kecuali Nabi Muhammad. Apapun yang keluar dari lisan Nabi itu menjadi hadis qauli. Jadi hadis apa katanya? Qauli. Hadis qauli itu adalah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun manusia di dunia ini, bukan hanya perkataannya, tapi seluruh aktivitas perbuatan nana tercatat rapi kecuali Nabi Muhammad. Jadi kangjeng Nabi mah bu, nuju kumaha keur di mana direkam ku para sahabat anu caraket. Maka jadilah itu hadis fi'li. Ada hadis kauliyah, kauliyah teh hadis ucapan Nabi. Ada hadis fi'liyah berarti perbuatan kangjeng Nabi. Ada juga hadis takririyah, ayat takririyah teh diamnya Nabi eta jadi hujah, jadi dalil bu. Jadi Nabi mah bujang-bujang ucapanana nuju nyarios, bujang-bujang perbuatanana nuju midamel hiji pagawean, tapi diamnya Nabi jadi hujah pot. betul. Contoh takririyah iya bu, diamnya Nabi anu jadi dalil. Nabi tekan kantos hijrah ti Mekah ka Yasrib atanapi ka Madinah. Tak orang-orang Madinah teh saking bungah ku sumpingna Nabi nabuh rebana Kang. Di urang aya keneh rebana teu. Aya tadi mah pan ibu-ibu ngangge MP3 nya karaoke kapungkur mah rebana pot. Ben kepret kamu guru mah. Dan kapret Tagojling anu kitu geuning tak deng deng jer, tak deng deng jer, tak deng deng jer kuplak kuplak kuplak. bukan kayak gitu. Totos tarik teuing. Aya nu kieu aya opak-opak gemblong-gemblong opak-opak gemblong-gemblong ranginang bakakang bahankeun. Yang di mana? Yang di mana? Bukan kayak gitu bukan. Make dos. Ayeuna mah aya ibu-ibu bu main rebana. Kadang sekarang ada juga remaja Kang. Di mana-mana nuju viral euna teh nuju merbak, aya remaja nabuh hadroh. Aya terbangan yang dibacakan sholawat, yang dibacakan pujian, sanjungan atau memperlihatkan indahnya akhlak Nabi. Tak kapungkur ia dilakukan ke orang Madinah, orang-orang Ansor yang menerima kedatangan Nabi dari Mekah ketika hijrah. Orang Madinah buat nabuh rebana. Betul. Kumaha lirikna?
tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Orang-orang Madinah nabuh rebana sembari menyenandungkan tola'al badru alaina. Nabi sumping kadinya. Pertanyaan anak, Bu, Pak, barudak, Nabi menyuruh enggak orang Madinah main rebana dan mengucapkan tola'al? Tidak. Nabi teh menyuruh. Sugan cek Nabi teh, lamun kami geus nepi ka Madinah wayahna tabuh rebana. Henteu. Nabi menyuruh tidak. Begitu sampai di Madinah, orang Madinah menyenandungkan tola'al badru alaina, Nabi ngalarang teu? Henteu. Sugan cek Nabi teh, jempe, haram. Gitu henteu. Henteu. Nabi menyuruh tidak, Nabi melarang pun tidak. Tapi Nabi mendiamkan. Nah, diam eta teh disebutna takriri. Diam Nabi. Cek ulama, hiji perkara anu dipiwarang ku Nabi henteu, dilarang dicare ku Nabi henteu, maka eta perkara hukumna mubah. Ai mubah teh berarti boleh. Ibu, bapak, bade nabur rebana mangga, tapi dalam batasan. Maka aya ulama pot anu masian batasan, musik ditabuh silakan, tapi eta tabuhan musik teh tingali lirikna manfaat henteu. Nu kadua anu main keunana muka aurat henteu. Anu katilu dina eta tabuhan teh bercampur teu laki-laki perempuan. Anu kaopat kade lamun dina tabuhan aya minuman keras nu haram lain musik yang nyanyina tapi naon? Minuman kerasna. Itu. Coba ding minuman keras apal abdi ge? Naon? Es batu teh coba ding. Es batu tuh asna. Minuman keras teh lain cai kana kulkas jadi teas, bukan. Minuman keras itu khomer. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu, dilarang dijauhan. Ayeuna mah loba jenis sate panpot. Nya. AO, vodka, mensen, KTI, bir, arak, whisky, brandy, champagne, blue, topi, ciu, amer, arak betot, kucubung, arbal, arak Bali, kawa-kawa, TM, krotom, intisari, morfin, ganja, tramadol. Apalan bener. Kunaon coba Ustad apal? Jualan. Ustad apal lain jualan. Oh, benar. Ustad apal lain jualan supaya ngajauhan. Oh. Jadi ketika ada yang menabuh musik rebana atau musik ingin menyandungkan satu syair, maka perhatikan si syairna manfaat teu. Eta ngahiji teh bercampur lebih enggak laki-laki perempuan, buka auratnya enggak, liriknya manfaat teh. Sapertos tadi sim kuring pas ka dieu Bu, ibu-ibu teh nuju nyanyi lagu syukur kemerdekaannya. Eta lagu qasidah kapungur teh pot. Kumaha teh? Dengan berkat rahmatnya Indonesia merdeka, bebas dari penjajahan dan penindasan. Dengan berkat rahmatnya bebas dari penjajahan dan penindasan, kita syukuri. Dengan bersatu membangun RI. La 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 la. Berkat rahmatnya Indonesia. Nah, yuk. Teu aya kikituan qasidah mah. Laksana. Batur mah tertib joget gigi began kita joget teh. Datang joget si eta mah. Ya si eta leuwih mihina mah tah. Saha eta teh, Bot? Si Bahlil. Da bala. Batur Kulan. mata tadi ka dieu teh. Punten pangresa aduh. Iya, ieu Ustaz teh keur nyanyi lagu qasidah nu tadi teh
nu dicanakeun ku ibu-ibu teh judulna Indonesia Membangun pamit telepat. Ada Itu ikut. tentang syukur kemerdekaan. Nya. Ngaran-ngaran ibu qasidah tadi ningali teu da make bendera kikieuan. Oh nya. Ai biar kan kumaha joget. Dengan berkat rahmatnya Indonesia merdeka. Gak ada begitu, nggak ada. Oh, temunya gitu ante jadi kabawakeun. The kenging cek. Kang Sarwana ya. Udah hayang. Lihat ibu-ibu tadi, pot, dawala. Nya. Ibu-ibu itu Ya. kalau qasidah Nya. itu tertib, kalau mau gerak itu indah kelihatannya. Cukup kanan kiri dong. Duh. Nih lihat dia. Dengan berkat kecerek tuh. Biasana make kecrek ibu-ibu. Baheula mah sama pakai kecerek. Pangjuruna nu pakai kecerek teh. Pangjuruna pang kecrek teh. Dengan berkat rahmatnya kanan. Oh. Indonesia merdeka kiri. Kanan. Dari penjajahan dan penindasan. Alah. Ya, bejaan dalang tong ngilu joget sirahna. Dalang mah cici. Geunah. Dalang ngilu joget segala. Eta kunaon sing bet milu joget. Kunaon? Eta kendangna atuh ngeunaheun make jeung koplok sagarupa. Koplo. Akang pan akang nu hayang kitu teh dieu. Katakan. Kendangna dikoplokeun. Kalau kendang qasidah, Bedakeun qasidah jeung koplok. bedakeun jeung dangdut. Nah. Jeung Kalau dungdak. qasidah itu biasanya kendangna aya rumus. Naon Oh, ya rumus? rumusna Kang. Rumus teh jim jeung teh. Ari Jim teh. Jim teh, jim teh, jim teh, jim teh. Tah gitu. Tambahan mereka kuho. Jadi kumaha? Kumaha ya Kang? Jim jim. Sama utah lu. Jim teh aja. Akang cepot tawala kiri kanan ya. Siap, kiri kanan siap. Coba kita Naon? perhatikan. Jim kiri kanan. Ini sama-sama qasidah Pak, sama-sama ditabuh. Liriknya itu manfaat. Aya nasihat di dia teh. Contoh pot. Ya. Kanan kiri ya. Dengan berkat rahmatnya Kanan, kiri, Indonesia. kanan. Hop. Kunaon ieu? Geus Leu. Jim teh ieu. Naon? Ieu kena geus Jim cing kompak. Lamun maneh henteu kompak, bisi diho wae. Naon? Lamun dewe ka kanan, milu ka kanan atuh. Dewe ka kiri, milu ka kiri. Oh, cing kompak kanan kirina. Kanan kiri na sing kompak. Balikan deui gerak. Ibu kumak itu. Sia abdi ka kanan, sia ka kenca geus sok. Coba sekali. Balikan deui gerak. Ya, ulang gede. La 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 la. Kanan, kiri, tuh tinggal kanan. Tuh. Naon sih? Naon? Maneh nyaho teh kanan mana? Iya kanan mah. Astagfirullah paingan salah monyong. Naon pakek? Iya kanan eta mah kiri please deh. Ai kanan mana? Iya kanan mah. Iya mah kiri. Mana kanan? Iya kanan kiri. Iya kanan kiri. Tuh tinggal dikeun. Panikna ka ditu. Nying hareupna ka Cepot dieu. tah malik ka dieu. Ka Ustad ka dieu malikna. Iya salah tuh. Ka dieu malikna. Malik ka ditu. Kudu dicontohan wae dulu. Ku maneh dulu. Kawetan heula. Leuwih teuing atus. Dawala kanan mana dawala? Iya pangarsa. Bener atuh da. Benar ka dieu. Coba cepot ayeuna dites ku Ustad. Siap? Rak. Lencang kanan, rak. Rencang dong. Yok, Naon eta? kanan. Gening sarua jeung dawala itu akur. Wah. Beda tuh. Tinggal ieu atuh ka tukang. Dieureujkeun atuh Pak. Sarua teu. Tuh, Antep aja ke kurkeun ka dinya sok. Saha nu salah? Abdi salah. Hampura gerak. Ayo
hampura gerak sana. Eta kitu wae atuh da. Terus salah lagi. Tiok ah. Da wala bari ngering aos dia. Ngiring pangarasa. Aduh, ya terus salah kali tuh ieu beka cengkat ieu. Aos. Cepot. Dan Ayeuna mah kita maka dilanjutkan kosidana. Dong. Cik wartosan ladawala ngarah ieu pangajian aya nyambung, jadi aya canakeun ieu. Coba jelaskan kadawala. Inti yang Ustadz sampaikan barusan apa intinya? ya kudu apa intina? Naon? Intinya kacamata Mama Udahlah. Intinya kacamata Mama Udahlah. Yang waras dan simpel, yang waras dan simpel, yang waras depan ini belakuk kicau mania sahayo kicau Paulis kicau mania hatur nuhun Bapak Ulis Bapak kados hiji dua dacan kicau mania kicau mania kini dina jublek baju berem dipoekeun nini rada geblek rek dibelem teu daekeun kicau mania kicau mania duluk dak naik motor ke Banjaran nu buduk di udag-udag budok torek di podaran Di Ubara. kicau mania pasir kaliki ka Cikijing cilaka ka Bojonggede aki-aki digigel anjing dibawa ke RSUD kicau mania Darudin ka dieu. kicau mania hatur nuhun mah Kang Daludin hatur nuhun Kang Daludin kicau mania Salawe T25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna bisa dangdan teu bisa ngejo kicau mania iya saha Ibu ka dieu. Ibu siapa ini? kicau mania iya saha nu ka dieu hatur nuhun kicau mania hatur kicau mania nuhun kicau iya bapak saha RT 2. Bapak RT 2 RT 4 jam 11 euy RT 4. bae ayeuna we heboh disebut moal ayeuna Ieu tah eta. ieu geus dihandap pasir kaliki ka Cikijing dibawa ka RSUD aki-aki digegel anjing dibawa ka RSUD kicau nuhun Pak Tepuk tangan atuh yang sadayana terus kabar kicau mania Tasik Jalan Sumedang Murah si Akang. lagu euy Wah, bro kan dicokot deui kan. bung Nyaan eta. Mirika tuh. Aduh ibu namanya hatur nuhun. Oke Pak RT nuhun. Cepot kadi gerak. Ya, ieu masyarakat Cibingbin, masyarakat Sukamaju, Dukuh Awi apaleun kana wayang. Karena wayang golek teh cicingna di luhur jagat di dieu. gitu Ti iraha aya wayang golek kok korondangan ka dieu. Jeung kahandap segala. Enggak boleh itu. ti mimiti wayang golek sieun dicokot deui duitna ku ustad mata koronang anak Aman mah. aman moal Aman teraskeun. aman cenah euy siapa Intinya bukan kacamata. Pot. Ih, Bapak RT. Bapak RT anu bager Bapak RT sabari yuk Bapak RT RT 2. RT 2 Aduh. Karang Taruna. Karang Taruna hatur nuhun kicau mania Ayo kicau. luar biasa kicau mania loba nu ka dihareupna Buat. dan Sudah wala ubah kahayang cicing we tingali. si eta mah da Teu apaleun lagu viral mana teh kicau mania teh. paeh teu hoos hirup teu segan ieu mah hirup segan Kiceup tingali. kiceup Apal teh kicau mania TikTok eta? ada kuring mah teu apal nu kitu mah tidak mengikuti tren yang gitu aku mah Waduh. Indonesia aku mah dong Yang mana? aku mah nu kieu geuningan sudah siap belum jalan-jalan pakai sepatu rodaku kiri kanan ikuti irama lagu kicau
Sarua Itu eta. nama kadinya. Hayang loba nu nyawer sarua. OBH komi saset. Begitu pada saset. OBH komi saset. OBH komi saset. Eueuh nu nyawer aing Geus BBH kan teu aya karunya. BBH Kang nginum OBH. Nu matak teh oge. Aya OBH lain diinum dipake gitu. Bela deui eta mah. Teraskeun, Bu. Saha, Bu? Pak Bumi. Pak Bumi, Pak Opah. Pak Bumi. Wah. Oh, aya Pak Bumi aya. Aing Oh, itu Pak Bumi Bapak aya, Pak Opah. Bumi. Kicau mania. Bapak Bumi. Kicau mania Pak Bumi, Bapak Bumi anu bager hatur nuhun Bapak. Bapak Bumi hatur nuhun, hatur. Abdi cepot hatur nuhun. Alah hese euy. Ada cepot. Hei, Nah, hatur. yang Ustad. Pak Bumi, nuhun alhamdulillah. Kabagean. Pak Oma cenah aya. Pak Obah. Pak Kaur aya, Pak Kaur aya. Aya Pak Usik, aya Pak Obah. Aya Pak Obah. Obah hatur nuhun. Obah komik saset. OBH. OBH. Pak Obah anu bager. Pak Obah enggal ka dieu. Gane. Astagfirullah. Si dawala macam mah. Ai dewek Eta teh Bapak. Bapak sahana namanya teh? Bapak Imah. Pak Bumi. Oh iya suka Imah, suka bumi. Pak Dohon, Bumi nun, iya Pak Bumi teh salah sawios kolot urang di dia doakeun sing panjang umurnya. Amin. Lain kolot urang bos. Naon? Kolot Pak Bumi. Kolot Pak Bumi. Iya salah sawios sesepuh di dia teh Pak Bumi. Pak Bumi ulah Berarti Pak Bumi teh kolot urang di dia. kolot Pak Bumi. Kolot Pak Bumi kumaha ya, Kang? Pan urang mah karek 35. Pak Bumi mah tos 140. Panjang teuing. Nuhun Bapak-bapak. Dohon Pak Bumi, alhamdulillah. Urang teraskeun Mang Cepot. Kakarekeun. Wala nya Mohon. urang tadi teh keur ngajelaskeun yen Kangjeng Nabi teh luar biasa, Bu. Ayeuna urang di dieu barudak sok ngaraos tala. Barudak lamun ngaos di aya pelajaran Quran hadisnya. Aya pelajaran Quran hadis. Kurdis. Dina hadis teh pan aya qauliyah, aya fi'liyah, aya takririyah. Ai fi'liyah mah semua perbuatan Nabi tercatat di kitab hadis. Ai qauliyah semua ucapan Nabi tercatat di dalam hadis. Ai takririyah diamna Nabi teu nanaon Nabi teh ngarespon perbuatan sahabat ngan eta ge jadi dalil. Siga tadi orang Madinah nabuh naon cenah tadi teh Bu? Rebana dicare ku Nabi henteu, dilarang ku Nabi henteu. Nabi diam, tandanya boleh. Ngan catet di mana menabuh musik cek ulama diperhatoskeun lirikna manfaat henteu. Anu kadua, ketika menyajikan sajiannya ada nggak perkara yang diharamkan? Kalau ada yang diharamkan, eta bisa kabawa haram. Seperti minuman keras teh tadi. Maka tadi di dia aya ibu-ibunya memainkan atau menyampaikan pesan melalui lagu syukur. Tadi laguna Indonesia Membangun. Atau kita tahu Pak, di Pulau Jawa ini dulu terkenal aya Wali Songo. Wali Songo itu kan menyampaikan pesan dakwahnya macam-macam Bu. Barudak kemarin aya viral lagu Wali Songonya. Sunan Gresik kondang ilmu dagange. Sunan Gresik dakwahna ku dagang. Sunan Ampel falsafah moh limone. Sunan Ampel aya nasihat falsafah moh limo, aya 5 larangan. Sunan Giri tembang dolanane. Sunan Bonang musisi gamelane. Sunan Bonang dakwahna ku gamelan. Sunan Derajat pepali pitune. Sunan Kalijogo wayangane. Wayang teh kusaha dicandakna kapungkur? Kalijogo. Dakwahnya Sunan Kalijaga. Sunan Muria aya di Gunung Muria. Eta teh putra Sunan Kalijaga. Ngemu tradisina dakwahna pendekatan tradisi. Sunan Kudus gede toleransine. Sunan Kudus dakwahna ku toleransi. Naon sababna? Sunan Muria mah di pegunungan, Sunan Kudus dakwahna di kota. Orang kota kepercayaan beda, orangnya macam-macam, maka pendekatannya toleransi. Termasuk Sunan Gunung Jati
politik tatangi urang di Cirebon didinya Sunan Gunung Jati dakwah ku politik. Kenapa? Karena beliau seorang pejabat. Maka sekarang ini Mang Cepot sebenarnya kita sedang berdakwah dengan caranya masing-masing. Pak Kades neraskan perjuangan Nabi, dakwah ku jabatanana. Sim kuring meureun di dieu dakwah ku wayangna. Da rupa-rupa geuning nu dakwah teh Bu ayeuna nu ngangge wayang aya, nu ngangge rebana aya teu? Aya. Nu ngangge keyboard dungkul? Aya. Aya. Anu teu ngangge nanaon? Aya. Di TV jang aya. Ustad sorbana kieu, teu ngangge wayang, teu ngangge keyboard. Nyalirah eta mah. Apal teu Pot? Di mana bos? Itu make sorban kieu. Naruto. Lain Naruto eta. Menya aya Naruto ceramah. Ya Ustad ada. Maulana di TV. Oh Ustaz Maulana. Jamaah. Oi. Jamaah. Oi. Alhamdulillah. Hai. Astagfirullah. Eta Allahu Ustad. Akbar. Pak Ustad, Naon deui Akang? pandangan eta hampir kana tarang. Nyapat. Kumaha mau ngagelenceng. Pan Ustad Maulana begitu gayanya. Jamaah. Jamaah. Wow. Aya we. Itu Ustad Maulana begitu Pala gayanya. laur, Pak Ustad ah. Tak aya deui nu sorbana ka tukang sabelah, kita ka hareup sabelah lempeng, tegas ceramahna kapungkur ka alaman ku urang Pak MZ. Tegas eta mapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, salah satu faktor penyebab terpuruknya negara kita adalah karena faktor pendidikan kita yang terlalu mementingkan otak dan kurang membentuk watak. Betul? Betul. Masih banyak randa-randa muda yang patut kita kawini, betul? Betul. Kenapa randa muda? Kenapa? Randa kolot mah hoream ngurus. Ceramah mau randa segala. Ini gaya begini MZ Pak. Tiap penceramah pun punya gayanya masing-masing. Aya di Bandung Kang, di Bandung. Kiai diimamahkeun ka dieu sorbana. Gayanya santai tapi nancep kana hate. Kajiannya akhlak tasawuf. Manajemen kolbu namanya Aagim. Santai Aagim mah. Semoga Allah yang Maha Menatap membukakan tirai di hati kita agar kita bisa merasakan indahnya hidup kalau kita dekat dengan Allah. Betul? Aa punya lagu jaga hati. Apal tuh? Allah mama. Pengurutan. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, mojang priangan dirasukan kabaya nambihan cahayana dan dosan sederhana mojang priangan. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati. Ari gok cungungung. Pokoknya lagu jaga hati di Gok Cungung. Ruas. Giluan yang giluan. Hayang miluan wae maneh mah. Oh datu ku Pak Oka hoyong disawer. Gusti dedeh teuing. Bapak Ibu, sekali lagi Siap. Mang Cepot urang wihan Dadah. deui. Jadi Nabi mah ucapanana, perbuatanana termasuk diamnya itu menjadi teladan bagi kita. Bu, Pak, barudak, begitu indahnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai beliau kecil, beliau remaja, beliau dewasa, setelah menikah, bahkan sebagai seorang rasul, banyak pelajaran yang bisa diambil dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu lirik, Bu, judulnya Qomarun. Dalam lirik Qomarun mari kita lihat betapa indahnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba. Wa kaful mustafa kal wardi nadi Allah. wa itraha yabqa idza massat ayadi. Allah. Wa kaful mustafa kal wardi nadi. Telapak tangan Nabi Muhammad itu harum semerbak bunga mawar yang harum.
Wa itraha yabqa idza massat ayadi. Siapapun yang menyentuh tangan Nabi bakal kabagian seungitna. Siapa yang berjumpa dengan baginda Nabi, dia akan kabagian kamuliaanana dalam keadaan dia beriman. Wala zillul lahu bal kana nuran. Wala zillul lahu, Nabi mah tidak ada bayang-bayang, Bu. Sim kuring ngadeg handapeun lampu aya kalangkangan teu? Aya. Kita berjalan Pak siang hari di bawah terik matahari, aya bayangan moal. Aya. Tapi Kangjeng Nabi teu aya. Kenapa? Karena cahaya Nabi Muhammad itu cahaya di atas cahaya. Kita sering membacakan satu syair, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nur. Ya Rasul, anta nur fauqa nur, engkau cahaya di atas cahaya. Cahaya matahari eleh ku cahaya Kangjeng Nabi. Nabi Muhammad bagai purnama, Muhammad Nabi akhirul zaman, rahmat salam umat di seluruh alam. Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam, Nabi Muhammad bagai pelita, cahayanya di atas cahaya. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Mang Cepot, Kangjeng Nabi begitu indah. Ia seperti rembulan. Barudak, malam itu gelap, malam itu poek, datang bulan cang dah. Waktu itu ketika Nabi diutus di Arab, Bot, kondisi umat kerjahiliyah, bodoh. Lain masalah akalna, tapi akidahna seernu melenceng, akhlaknya banyak yang hancur. Apa yang hancur di antara akhlaknya? Ada bayi perempuan yang lahir dikubur hidup-hidup. Nabi lahir, Bot, teu aya nu ngaranna kelas dina Islam. Baheula mapan aya budak, aya hamba sahaya, tapi sadaya dimerdekakeun ku Nabi tidak ada perbedaan. Bahkan seorang budak yang hitam legam bisa menjadi pejuang Islam dan dimuliakan dalam Islam. Namanya Bilal. Namanya siapa, Bu? Bilal teh suantana sae tukang azan di zaman Nabi. Pot. Dan pernah azan teu? Azan? Di masjid. Di masjid. Sok ke masjid tara? Oh sok abdi mah. Ke masjid. Mohon Salat. ngecas. Ke masjid ngecas HP. Yeay, ngecas keimanan jer. Abdi mah ke masjid rajin. Oh, ke masjid rajin. Mohon Aslina berjamaah panghareupna wae. berjamaah panghareupna. Panghareupna wae abdi mah. Mantap. Ngan digetok ku imam. Geuning Salatna hareupeun imam. banyak ya salat depan imam. Coba lamun cepot bisa azan. Bilal itu di zaman Nabi dia dimerdekakan padahal seorang budak tapi jadi dia mulia di hadapan Islam. Di piwarang azan pan ku Nabi. Luar biasa posisi muazin teh, Pak. Coba cepot panggil azan hayya 'alas shalah. Nih adik-adik panggil salat. Yo. Oh, jadi Bilal. Rek adan ieu. Geus jempe akang. Nah, dong sejarah rempe. Eta napas kana punuk. Majuan di dinya. Hayya 'alas shalah. Naon jelema teh? Kunaon aya Kang? Eungap. Lamun eungap, tong panjang teuing atuh tong maksakeun nu ponok we. Nu ponok Ai Bilal mah pan panjang napasna suantana sae nya diangkat ku Nabi jadi muazin. Du masa ponok napas tong panjang teuing nu ponok aya Allah sholahna. Udah pegang Bilal mah. Sok. Aya Allah sholah. Hayya 'alas shalah. Ponok Ponok teuing. Hayya 'alas shalah. Artinya mari kita salat. Diteraskeun pan ku urang ge ayeuna sok adzan di dieu aya. Hayya 'alas shalah. Ngangge toa pan di dieu teh nya. Tapi Pak ieu toa ka kuping ka mana-mana suantena.
pot isim kuring we di ditu datang azan subuh teh as-salatu khairum minan naum bring duaan ka masjid ya. Ya sugan itu. Sugan loba. Itu kan godaannya luar biasa pot. Mohon. Ai di kampung urang pan barudaknya Pak maghrib teh sok aya nu pupujian di urang aya keneh teh nu pupujian Bu nu nazom nya nu wujud kidambaku nu eling-eling umat gini sok aya teh eling umat muslimin muslimat hayu urang Salat berjamaah salat maghrib estu kewajiban urang keur di dunia kanggo pibekeuleun jaga di akhirat sama-sama eling umat teu eling apa tas teu baleng si cepot mah datar ka masjid atuh pan tadi ge salah ada na gitu nah posad ge tingali ibu-ibu bapak-bapak nu ahli masjid barudak nu ahli nazom coba sasarengan eling umat sama-sama tuh arapal muslimin muslimat ye da abdi ge sarua kumaha bieu eling umat teu eling nah ieu akan jadi umat teh eling-eling ih Pak Ustad ayeuna mah loba umat teh geus dibejaan ku ustad dibejaan ku kiai angger teu eling oh aya nu dielingan teh eling wae aya mata ku abdi diganti lirikna di kumaha lirikna diganti jadi kieu eling umat teu eling kita berjamaah kalah cicing di imah kita maca Quran kalah kah WA-an kita pengajian kalakah YouTubean eling umat teu eling alah titah ke majlis taklim kalakah main game rajin naik Jumatan kalakah nundutan khatib keur ngadalil manehna ngadadir tepuk tangan Kang Ecepo halus lirikna eta nyindiran sorangan eta nyindiran eling umat kumaha tadi teh umat teu eling loba umat dielingan di bejaan ngan teu nerapetan nasihat mohon titah berjamaah kalah ngising di Wai! imah woi naon sanes ngising Pak Ustad cicing sing tiasa ngabentenkeun cicing sareng ngising ari cicing mah ngajedeg ngising mah ngawalu sakedik bentenna titah berjamaah kalah cicing di imah berjamaah 27 nilainya di rumah cuma 1 Pak titah maca Quran kalah kah WA-an titah ka majelis taklim budak kalah main game rek memperdalam agama teh pabeulit panjang HP aya game online di dinya barudaknya insyaallah di dia barudak Roblox entu di dieu mentu teu nya bener eta mobil ganjen osok tara mobil legend bocil FF aya aya bae ketang da emang sok mabar teh naon mamas bareuh main bareng dan tong-tong berangkali sim kuring nya Ibu Rama nah kadang-kadang pan sok saket we jeung HP teh pot mohon ngan kade ka ibu-ibu cepot manitip Bu aya Bu aya ka ibu-ibu nu gaduh HP cepot nitip teu dikengingkeun pisan nyimpen HP dina sakudada Ibu jangan nyimpen HP di saku dada itu radiasi sanes naon bisi hesesinya ning hesesinya apan di dieu mah daerah pegunungan
Hese. Dawala. Lamun hayang alus di mana nyimpan HP dawala? Pabari lamun hayang alus sinyalna nyimpan HP dina saku lancingan pamegat nu belah hareup lah dieu. Oh, gede sinyal teh. 4G Ning 4G. di dia aya tower leutik. Ayo tuker leutik segala. Maneh mah di dieu aya hiji. Ya, cepot dawala. Mohon leres bagus ya loh. Nabi itu ketika diutus di zaman jahiliyah, bapak sarang ibu menghapuskan sistem perbudakan. Dina waktu harita perbudakan ayah dibebaskan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika zaman jahiliyah ada anak perempuan dikubur hidup-hidup, Nabi melakukan yang namanya gerakan emansipasi wanita. Semua punya hak yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nu saterasna Bapak Ibu, Mang Cepot, Ya abdi. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwahna kabagi dua, hiji di Mekah, dua di Madinah. Nu pertama kali dilakukan di Mekah ngalalampang akidah umat nu keur bengkok la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dakwah Nabi luar biasa Bapak sareng Ibu. Ngan Nabi dakwah teh nyalira, Pak. Ternyata waktu itu Nabi berdakwah banyak yang mendukung, tapi tidak sedikit juga yang memusuhi Nabi. Sehingga orang Pak, orang lamun berjuang Pak, pan moal sadana ngadukung. Aya kalimat kieu, coba tuturkeun. Ridon nas, mangga. Sakali deui baru dak tuturkeun. Ridon nas ghayatun. Oh iya. La tudraku. Hijikeun. Jai. Kalah nitah deui ai ujang. Rarita geura. Tang hijikeun teh kalah malik nitah ka Ustad. Panjang teuing. Ridon nas ghayatun la tudraku. Bu, lamun urang berjuang melakukan sesuatu miharap hayang dipuji ku makhluk. Cing emut moal sadayana jalmi bakal resep ka urang. Anu ngewa mah tetap ngewa. Nabi berjuang, padahal Nabi teh berjuang ngajak umat supaya selamat. Nu ngadukung aya, nu ngewa ge aya, Pak. Aya nu geus jalmi ngewa teh ya geuningan naon wae nu dilakukeun serba salah urang teh. Aya carita Mang Cepot. Naon teh? Di Quran aya surat Luqman. Aya surat naon? Hiji waktu Luqmanul Hakim kekasih Allah, Bu, ngajak jalan-jalan putrana ngangge hiji kendaraan, mun ayeuna mah kuda lah. Putrana Luqmanul Hakim naik kuda, eta kuda dituntun ku Luqmanul Hakim ku bapakna lewat di pasar. Jelema di pasar teh ngadon komen, budak teu sopan. Nya budak naik di luhureun kuda, ai bapana titah nungtun. Beres ngalewat di eta pasar, cek Luqmanul Hakim nyauran ka putrana, "Jang ka dieu." Tadi jelema di pasar komen teu? Komen, Pak. Naon cenah? Ujang teh teu sopan, menya budak di luhur ai bapana titah nungtun. Kumaha tuh, Pak? Geus jang ayeuna mah bapak nu naik, ujang nu nungtun. Tungtungna bapana naik, budakna nungtun. Lewat di pasar nu sami, Pak. Begitu lewat di eta pasar deui, komen deui teh jelema di pasar. Komen, kumaha komenna? Kalau teu nyaah ka budak. Menya ai bapana naik, ai budak leutik titah nungtun. Beres we lewat di pasar. Cek Luqmanul Hakim, jang jelema di pasar komen deui teu? Komen, Pak. Naon cenah? Nya bapak teh teu nyaah ka anak. Nya ai ujang nungtun, ai bapak naik. Kumaha tuh, Pak? Geus kieu ayeuna mah jang, ieu kuda urang taekan kuduaan. Tungtung nama kuda leutik ditaekan kuduaan. Ngalewat deui di pasar, komen deui teh jelema di pasar, Pak. Oh, men. Kumaha komenna? Jelema teu boga pipikiran. Menya kuda leutik ditaekan kuduaan. Cek bapakna, jang komen deui teh. Komen, Pak. Naon cenah? Urang teh teu nyaah ka sato. Kumaha tuh, Pak? Serba salah. Geus ayeuna mah ulah aya nu naek. Bapak nu nungtun ujang ngagiringkeun ti tukang. Tungtung nama kuda eueuh nu naekan, bapana nungtun budak ngagiringkeun. Lewat deui di pasar, komen deui teh tah. Oh, men. Kumaha cek jelema di pasar? Jelema barodo keur laliwat. Manja eueuh nu naek saurang-urang aja. Gusti. Ternyata ieu Luqmanul Hakim teh rek mere pelajaran ka budakna. Jang, bapak naik salah, ujang naik salah, dua nana naik salah, eueuh nu naek kabeh ge salah. Artina lamun urang migawe hiji perkara hayang dinilai ku makhluk moal kabeh bakal resep ka urang, nu ngewa mah bakal tetep aya. Makanya kalau kita berjuang cukup karena Allah.
Karena suka ada saja orang pot begini, ningali batur maju teh lain bunga, der si eta mah kalah nyeri hulu. Tah. Anu kitu jang. Aya. Batur maju der kalah nyeri hulu. Batur meuli enmek kalah lieur meuli paramek. Batur kabeli Avanza gering asup kana ambulan desa. Batur kabeli kulkas jeung motor kalah nyebret panas tiris Pak. Dibawa ke rumah sakit di rongsan keluar foto gambar kulkas jeung motor eta. Maksud aya wae nu iri dengki mah teh. Loba. Coba disawer ku Ustaz. Mangga ku Ustaz dulu. Disawer euy. Aslina ieu mah. Da tos ku DKM ge nya. Pak Ustad. Aduh. Ustad mana itu? Ih, Ustaz Ramdan ieu mah. Ah, Nih, ya buat bonus alhamdulillah. bukan gaji ini. Bonus buat cepot. Bener cair Akang euy. Alhamdulillah hatur nuhun. 100.000 Heeh, lumayan. dengekeun. Naon? Lamun hayang disawer ulah ngajedog wae. Samahal-mahal maneh teh meuli 800.000. Ari ngomong hanteu sia teh. Kabina-bina teh. Usaha tuh hirup mah. Ikhtiar. Ikhtiar, Pak, ya. Hehehe, ulah ngajedog. Tuh ditamahan dengan biru. Persib dengan biru. Cepot di pasian 100.000 bonus ya. Nuhun bos. Sami-sami. Dawala di pasian bonus 500.000. Baik. Ah, yang dawala. Nah, 500 ya teh euy. Ye, yang dawala bonus. Makanya ngajedog dong. Didinya ngomong wae baceprot nepi ka ngabudah 100.000 kuring anu cicing gebrok 500.000. Da hirup mah jelema mah kumaha irung. Irung panjang rezeki loba. Beda jeung Kang Cepot irungna sautad. Rezekina teh diutad-utad deh. Sigelo. Nah, loba maneh mah dawala. 1, 2. Tong ningalian dawala, pan cepot ge aya ieu. Aya tuh eta ge bro. Nuhun Pak Ustad. Sama-sama. 500.000. Atur nuhun. 500.000. Alah aya nu melong, pasti hayangeun. Anda pingin duit Pak Men. Bisa Iya lo dipakyu euy. Cepot. Dan Ya Ustad dek naros ka Cepot jujur. jujur, Di pasian 100.000 ku Ustad bunga teu. bunga. Tadi nama Tadi nama bunga. mohon. Ningali dawala di pasian 500.000. Kabungah Cepot tetep apa ngurangan? Ngurangan. Ayi duit Cepot, rezeki Cepot ngurangan teu. Angere 100. Rezeki Cepot teh teu ngurangan. Kunaon bahagiana jadi ngurangan? Teuing. Nu ngajadikeun bahagia Cepot ngurangan, lain rezekina nu ngurangan. Tapi Cepot teu syukur ningali rezeki nu aya, kalah panas nempuan rezeki batur nu leuwih loba. dah karasa. Kadang-kadang tak ieu nu ka diri, aduh deui saha ieu? Alhamdulillah. Ti ijang cepot ieu kadenya lain jang dawalanya. Nuhun saha Bisa ieu? Kang ieu. Pak Opik, Pak Opik. Pak Taufik, Pak Taufik. Oh, Kang mohon. Opik nuhun Kang Opik. Anu sok dituangnya Opiknya nya. Opak kita mah. Opak. Kang Opik makasih. Nuhun Pak Opik. Elah. Ha anggar gede kene kuring 500.000. Udah. Geus kaupahan tadi Pak Opik lumayan alhamdulillah. Nuhun Pak Opik ya, sing Nuhun Pak berkah. Opik berkah. Ya, Cepot. Dan Jadi lamun Cepot hayang tetap bunga, ku ayeuna rezeki, syukuri nu aya, tong loba teuing ningalian rezeki batur. Tapi sok aya wae nu kitu nya. Ningali batur make geulang anyar diomongkeun, eta teh geulang teh koneng teh emas apa imitasi? Ningan koneng lara rada boleas. nya. Syukuri we nu aya. Nya. Paham teu? Cikini kegondang dia, orang iri hidupnya nggak bahagia. Cikampek kajati luhur. Hirup capek dibanding-banding jeung batur. Cianjur ka kampung saat banyakin syukur daripada ngahujat. Ciranjang sampai Magelang, hati tenang gak ngurusin rizki orang. Kalau hidup mau tenang
jangan ikut campur urusan rezeki orang, syukurilah yang ada. Paham tuh, Pot? Ya Allah lah. Semangat atuh. Ini lulus gitu. Paham tuh? Tahu lah ya. Udah malah paham tuh? Paham. Semangat alus. Mana tuh repot. Gede emangnya. Gandeng. Cepat paham ya? Insya Allah. Tung ninggalin rezeki terus syukurin lah ya, paham ya? Oke. Udah malah paham ya? Paham. 500.000. Baik, kalau paham berarti uang yang ini Ustadz ambil lagi ya. Ah. Pak Ustad, nah dicokot deui. Naon? Eta nah dicokot deui. Da ieu mah ngan contoh. Supaya jamaah paham yen urang teh ulah ngabanding-banding jeung nikmat batur. Hanya contoh untuk materi ceramah itu mah. Contoh eta mah. Contoh. Ya, nyontohan hungkul. Contoh. Ini mah yang ceramah judulnya. Ai 50 mah teu dicokot teu. Nu oping teu, pauping teu. Henteu. Alhamdulillah. Contoh. Geus tang ceurik geus. 500.000 Iya. dicokot deui. Melang 1.000. Mana irung panjang rezeki panjang teh euy. Geuning dicokot deui. 500.000. Duit dicokot deui. Lebok. Waduh, tinggali baut bosan. Zaman dulu gitu. Zaman dulu. Aduh LG yo. Lihat mama. LG yo cilu. Wah. Bosan. Naon? Cepot geuning bunga. Bunga bosan. Aya abdi mah tempatnya nyeringan 100. Sudah wala 500.000. Sakedung, ding, dung, padung ding. Sakedung, padung ding, dung, padung ding. Hei. Dihina-hina saya diam. Dicaci saya diam. Tapi di Kuningan saya akan katakan, saya akan lawan. Semacam-macam ya ampun. Sekarang siapa? Aduh. Hello. Baik ya Pot, jadi pelajaran anak nawan Pot. Pelajaran anak, saya akan lawan. Bu, Lan. kalau kita berjuang hanya karena makhluk capek. Oh. Nawan cenah Bu? Capek. Damual sadaya bakal resep ka urang nu ngewa mah tetap Iya. tetap aya. Nabi Muhammad seorang yang begitu mulia, yang begitu indah akhlakna dalam berjuang. Nu ngadukung aya, ternyata nu ngamusuhan Nabi geser cacak Nabi nu sakitu indahna. Komo pangkat siga urang pangitan. Maka kalau kita berjuang cukup niatkan perjuangan ini dilakukan hanya karena Allah. Coba sasarangan hasbi mangga. Rabbi Rabbi. jallallah Jalallah. ma Ma. fi qalbi Fi qalbi. ghairullah. Ghairullah.